Barang-barang weh handi dimimiti. Madkurun kan teh alif lamat madkurun. Sate acan al-mustaqdaru anu dianggap geuleuh wasar'an sareng munggu syara eta kullu ainin sakur-sakur ain haruma anu haram naon tanawuluha ewehani haruma anu haram ieu ain tanawala nya harum anu haram naon tanawuluha naon menangkeuna ieu kullu ain alal itlaqi munggu mutlak ma'asuhulati tamyizi sarta sulitna ngabedakeun lali hurmatiha henteu karena haramna ieu kullu ain wala listiqdariha sareng henteu karena nanggap geuleuhna ieu kullu ain wala lidaruriha sareng henteu karena madaratna ieu kullu ain fi badanin tina badan au aklin atawa dina akal wadahola sareng kajaba fil itlaqi dina naon qalilun najasati saeutikna najis wa kasiruha sareng seueurna ieu najasah wa haraja sareng kajaba bil ikhtiari kalawan adaruratu fa innaha maka sanya-nyana ieu darurat eta tubihu ngawenangkeun ieu darurat tanawulan najasati kana menangkeun najasah wa bisuhulati tamyizi sareng kalawan sulitna ngabedakeun naon uklududi al-maitat tuti al-maitati anu maot fi jubnin dina keju au fakihatin atawa dina buah wa nahwi dzalika sareng upamana itu kabeh wa haraja sareng kajaba bi qaulihi kalawan dawuhan musannif lali hurmatiha lapat lali naon maitatul adami bangkena bangsa Adam wa bi adamil istiqdari sareng kalawan teu ayana nganggap geuleuh naon almaniyu mani wa nahuhu sareng umpamana ieu mani wa binafid darari sareng kalawan nganapikeun pirang-pirang madarat naon alhajaru batu wana batu sareng pirang-pirang tanaman almudirru anu ngabadaratkeun bi badanin kana badan au aklin atawa kana akal summa zakara tuluy nutur saha al musannifu musannif
mukhbiton kana palenggeran lin najsi kana najis al khariji anu kaluar tina kubul wa duburi sareng tina dubur biqaulihi kalawan dauhana ieu musannif wa kullu ma'in sareng ari sakur-sakur benda cair oroja anu kaluar ieu ma'e minasabilaini tina dua jalan eta najsun najis huwa ari ieu kullu ma'in sodikun anu bener birhoriji kalawan anu kaluar anu umum kalbauli saperti cai ompol wal goiti sareng mijet wa min nadiri sareng kalawan anu langka kadami saperti getih wal qoihi sareng nanah ilal maniyu angin cai mani min adamihin di bangsa Adam au hayawanin atawa hayaw pirang-pirang hayawan ghairu kalbin wal hinziri sareng bagong wa ma sareng anak tawalada anu kaluar iya emak minhuma tina iya kalbun wal hinzir au min ahadihima atawa salah sahijina iya kalbun wal hinzir ma hayawanin tohirin sarta pirang-pirang hewan anu suci wa horoja sareng kajaba bimain kalawan benda cair naon aldudu bilatu wa kullu mutasolibin sareng tongangi mubtada punten tongangi mubtada wa kullu mutasolibin sareng sakur-sakur berarti maktub kana adud wa kullu mutasolibin sareng sakur-sakur benda anu teas la tahli luhu anu teu kacarna hu kana ieu naon al ma'datu lambung falaisa makalain ieu kullu mutasolib eta binajsin najis bal yadhuru balik tasuci ieu bil gosli kalawan dibasuh wa fi badinusahi sareng ma yahruju wa kullu ma yahruju ari lapad wa kullu ma yahruju wa kullu ma yahruju ari sakur-sakur perkara yahruju anu kaluar ieu ma bilabdil mudhari kalawan lapad mudhari wa isqati ma'in sareng ngagugurkeun lapad ma'e wa ghuslu jami'il aqwali sareng ngumbah sakabe pirang-pirang ompol wal auros wal arwasi sareng pirang-pirang kotoran walau kana sareng lamun bukti ieu abwal wal arwas eta min makulil lahmi tina anu didahar saperti daging eta wajibun wajib. Bismillahirrahmanirrahim fi bayanin najasati dina ieu pasal musannif bade martelakeun najis. Tadina pasal najis sampai bab salat usahakeun nya tong telat ngaosna tong katinggalieun soalna di dieu abi bakal rada lambat nerangkeunna bakal terus di di jeroan-jeroan mau digancang-gancangkeun. Musannif martelakeun tentang najasat ngangge alif lam jamak muannas salim wa izalatiha sareng ngilangkeun ieu najasat kan najis seueur bentuk-bentuk najis seueur. Tah wa hadza al faslu madkurun fi badinusahi dina sebagian pasal
sebagian kitab ieu bab najasah ieu teh ditulis sebelum kitabus salat. Tadi di mana naon? Sacan ieu teh naon? Tuh di dieu mah fil haidi wa nifasi. Kela cing 15 menit deui jam 8 mah selau cing. Selau. Wa najasatu lughatan naon ci ari najis teh. Najis teh naon gitu. Kan sok ari para biasa ieu teh najis. Pertanyaanna ari najis teh naon? Tah mungguh bahasa gitu. Secara etimologi lah cek bahasa kampus mah. Etimologi. Secara bahasa lughatan etimologi asyai'ul mustaqdaru sesuatu anu dianggap geuleuh. Naon sesuatu anu dianggap geuleuh eta najis. Seperti kalem. Seperti naon? Urang boga babaturan anu wah ka urang teh kumalah kitunya ngadorakakeun ka urang, nyiksa ka urang. Terus aya baturan naros, neng keresat teu rerencangan sareng neng hindun nararajis teuing. Aya bahasa gitu kan? Nararajis teuing berarti naon? Gareuleeh teuing tah gitu. Hayu urang itu urang naon? Urang liliwetan jeung simbang jahit dah nararajis teuing. Sae paribasa kitu berarti naon? Geuleuh mung gaul jeung simbang jahit teh. Nararajis teuing tah. Da teu salah eta ge bari najis aing mah. Sesuatu anu geuleuh atau sesuatu anu hina gitu. Aya paribasa ti sepuh-sepuh kitu dah najis. Tetapi menurut syara nawan secara syara atau bahasa akademisna secara terminologi kullu ainin haruma tanawuluha alal itraki sesuatu perkara atau zat ain yang haram dikonsumsi mungguh mutlak. Haram dikonsumsi naon we mungguh mutlak. Mungguh mutlak teh tidak dibedakan halatal ikhtiari dina tingkah bisa memilih ieu mana baik mana buruk. Kalau bisa memilih tingkah nu milih maka eta disebut naon kullu ain sakur ain anu haram dikonsumsi ketika dalam keadaan mutlak tidak ada naon pemisah, tidak ada pengecualian. Halatal ikhtiari dina waktu bisa memilih ma'a suhulati tamyiz serta sulitnya membedakan eta kullu ain la li hurmati hanteu karana haramna ieu kullu ain wala listik dari hanteu karana geuleuhna ieu kullu ain wala li daruri hanteu karana madaratna ieu kullu ain kana badan madaratna atau karena akal madaratna. Wadahola fil itlaqi qalilun najasati termasuk dalam kemutlakan teh nya naon qalilun najasati wa kasi ruha wa haraja bil ihtiyari darurati terkecuali itu mutlak teh aya kecualian aya mutlak tadi tanpa ada pembatas aya pembatasan naon wa haraja bil ihtiyari terkecuali naon dalam keadaan darurat fa innaha tubihu tanawulan najasati dalam keadaan darurat najasat tadi bisa dikonsumsi atau bisa dipakai. Contoh naon arak mabok naon deui nya arak gitu minuman keras miras gitu cek Roma Irama mah keur urang kabesekan kieu ngamam cilok sagede peureum telek langsung ka diri teh bakal naon cicing cai teu aya terus kian
Lamun diantuk bakal maot ya. Didinya aya naon, aya minuman keras. Botol. Dekenging nyerios kasar. Cai teh aya pisan nih, posisi darurat ieu. Lamun teu dikitukeun maot. Atau teu mungkin nya cilok gede kieu. Ya cilok pokona naon di dieu anu halangan kieu. Oh lamun ieu teu disalamatkeun bakal maot ieu. Kan dalam keadaan darurat, maka hok eta minum ta arak. Lok. Cukup we nepi ka turun. Geus turun rada ngeunah sih turun eta mah. Teu bisa kitu mah. Cukup kitu we. Turun beres. Atau naon deui sesuatu anu haram. Sesuatu anu najis seperti alkohol. Alkohol 70%. Nah, sebagian ulama berpendapat barang eta teh suci, sebagian ulama berpendapat barang eta teh najis. Alkohol tah seperti dina minyak sengit kan soal alkoholan anu. Pokokna mah minyak sengit anu kita cep bus. Jika naon, jika air beras ke brr gitu kan. Anginan eta pasti mengandung alkohol. Meskipun oke kakak check out ini keranjang nomor 7 ini dijamin tanpa alkohol. Check out sekarang juga pada macet bel. Teng. Tong dipercaya eta pasti ngandung alkohol. Alkohol mah kitu cet. Tangan yang alkohol. Tapi lamun dikieukeun mah colek. Jika di toko atau digeleng-geleng. Naon kurol. Eta mah teu ngandung alkohol. Tak alkohol teu naon lamun dina minyak sengit tapi kadar sedikit darurat. Karena lamun tanpa alkohol engke si ekstraksi minyakna teh sulit nyatu. Menyatu. Naon deui? Misal aya anu bararudu hese kunaon ku ieu ku obat ku ieu hese. Sakunaon? Ku daging naon? Anu daging kalalawar. Aya bangkong. Naon deui toke. Pernah mahafal gitu kan. Pernah mahafal. Naon deui? Seueur lah. Najis. Wa bisuhulati tamyiz. Serta naon ketika dikonsumsi teh sulit imah dibedakeunna mana barang suci, mana barang najis. Seperti urang naon ngamam peuteui. Kan ari peuteui mah organik teh alami. Aya di dinyana peuteui teh. Sok aya naonan, aya bilatungan. Kan hese di potelan kurang di kieu-kieu mah. Kadang lamun peuteuna teh kan seberapa 10 papan gitunya. Santri mah sok kena putih sok rada kitu. Sok rada buas santri mah kena putih jeung kena jengkol mah. Abi mah tara kena putih. Karena jengkol tara anu batur mah tara masak mah tapi lamun dipang masakeun osok gitu. Kapungkur abi nuju di santiong ngaos. Katelah jago masak gitu. Enak tos leungit ilmu masak. Kapungkur mah di zaman abi teh pa jago-jago naon masak jengkol sareng peuteui. Jadi sok mararasa nya istri. Di piketnya. Sok naon wae rasana. Naon masak naon? Bala-bala with potato with meat with toge with engkol gitu. Dahir. Tah sulit tah dina eta dina peuteui sulit kan aya benda najis tah. Atau dina keju teh eta teh hasil fermentasi teh bilatungan eta teh. Da anu membuat eta teh kan dina bilatung difermentasikeun. Au fakihatin atau dina bumbuahan aya bilatungan dina bumbuahan teh. Seperti naon sok bilatungan dina bumbuahan teh naon? Jambu apa nu sok maok mah. Jambu dan apa semararau. Dina jambu ana hudalika sareng umpamana
Selain tadi, pokoknya sesuatu najis ketika darurat boleh dikonsumsi atau sulit dibedakan atau sulit dipisahkan. Geus besti we eta mah. Jiga naon bilatung jeung peuteuy geus besti. Bilatung jeung jambu besti. Sulit dipisahkeun kudu gituan hiji-hiji atau dina bangsa sayur-sayuran sok aya kan bilatung. Sok aya tadi naon pakcoy sok aya wae. Dina naon nanti sok area teh dina kangkung, pecai sok area raya. Sulit eta mah dibedakeun. Wa haraja bi qauli laluhur matiha mayatatul adami wa bi adamil istiqdaril maniyu wa nahuhu wal binafidoril hajari wal au deui wallahu a'lam bishawab.